Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadarat tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos di Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pabeberang nyatana ka PRT Oding Katut Mang Udung anu mana harita parantos aya di bumi Nabah Ukim hiji kokolot anu dipercaya pikeun nganyahoankeun masalah anu aya di lembur Cibubuay eta hanca teh mitra. Kumaha to mitra lajengeunana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kumaha Abah, naon anu katingal? Tanya Mang Udung penasaran. Leres Abah, naha naon anu katingal di lebat cai teh? Ceuk Pak RT nyusul tepus da puguh sarua penasaran hayang nyaho. Teu salah perkiraan Abah teh Jang RT. Nah kumaha Abah? Tuh tingali dina jero cai. Nah aya naon? Cing sok atuh ditenan ku tiluan kalayan apik jeung taliti. Nah bisa awas atawa henteu. Walon Mbah Ukim bari nunjuk kana cai anu aya dina jero baskom. Ngadengi caritaan kitu ampir bareng Pak RT Oding jeung Mang Udung maralong kana cai. Teh sedik nama panon dibolototkeun lantaran hayang sidik. Tapi mata kanjakal. Sabab saurang oge taya anu bisa ningali nanaon. Cai anu ti tadi dina baskom angger bae kitu kawas cai biasana. Teu kacirina naon sarta taya parobahan. Nah, ada teu aya nanaon Abah? Ceuk Pak RT bari gigisik kana baskom. Oh jadi teu katingali ku Jang RT mah nya. Henteu Abah. Rumaos bodoh abdi mah teu ningali nanaon. Kumaha ari nurut ke Jang Oding jeung Jang Udung? Tanya Mbah Ukim ngareret ka Mang Udung jeung Oding anu harita keur merencerong kana jero cai. Lantaran hayang bisa ningali tapi lebeng teu kaciri. Numutkeun abdi oge teu aya nanaon Abah. Angger we cai sapertos tadi sakedik oge teu aya anu aneh. Walon Oding panonna angger melong kana cai. Laras Abah. Sami abdi oge teu bisa ningali nanaon. Malum atuh da kieu ari jalmi bolostrong mah. Sanajan bolotot oge tapi teu tiasa ningal. Mung bae aya naon anu salarasna di lebat cai teh Abah? Tanya Mang Udung bari neuteup ka Mbah Ukim. Eta aya makhluk bodas keur kakalayangan. Jang na meber mantana bolotot kular giler kenyangan mangsa. Janten aya makhluk anu kitu nya Bah? Benar. Piraku Abah ngabohong eta sakitu jelas pisan. Nah makhluk naon Abah anu katingali ku Abah teh? Leres Abah. Nah makhluk naon anu katingal ku Abah teh? Ceuk Oding jeung Pak RT pilih genti tumanya lantaran hayang nyaho. Anu katingali ku Abah teh siluman. Nya lamun teu salah,
Eta makhluk teh anu kungsi tarung jeung abah tia baheula 10 tahun anu katukang. Sarata manehna kenya ku pakarang abah harita teh. Samalah apan jang erete, jang oding jeung jang udung oge nyaraksian. Tapi mata hanjaka lantaran pakarang abah teu bisa ngabinasakeun eta makhluk. Da puguh setan manehna teh. Jadi pakarang abah ti heula ngan saukur bisa ngalumpuhkeun wungkul. Sareta ngusir manehna samentara waktu. Tah ayeuna manehna geus datang deui sarta rek nyangan korban anu bisa diserot getihna. Tah kitu. Uluh ku tanteh kitu nya Abah. Ceuk Oding ngajenghok ngadenge keterangan kitu teh. Nya kitu deui Pak RT jeung Mang Udung duanana reuwas anu taya papadana. Nya kitu Jang Oding. Eta siluman kacida pisan jahatnya. Lantaran sawaktu-waktu manehna sok ngarasahanaang hayang nginum. Ari kabeukina nya tayalian getih jalma anu seger keneh atawa getih sato kayaning domba, sapi, munjing atawa naon bae anu loba getihna. Waduh. Lamun kitu mah lemur abdi teh keur diancam bahayanya Abah. Sabab sawaktu-waktu eta setan teh baris datang pikeun yangan mangsa anu bisa diserot getihna. Ceuk Pak RT beungeutna katara sepa. Jajantung daratug teu puguh rasa. Ari anu sabenerna mah eta siluman lain baris datang yang RT. Tapi lamun numutkeun implengan Abah, eta makhluk teh memang geus lila matuh sarta campur baur ngahiji jeung urang lembur. Kumaha Abah? Campur baur sareng urang lembur? Tanya Pak RT meuni colohok ngadenge kitu teh da puguh reuwas. Eta makhluk geus lila matuh di lembur Cibubuay. Sarta campur baur jeung balarea ngahiji sagulung sagalang. Estuning teu asa jeung jiga. Tah dina hal ieu, urang lembur sakabehna oge balangah lantaran taya anu nyaho. Tapi bisa jimaklum lebah dinya nama. Da puguh makhluk teh kasebutna goib jadi moal bisa katingali ku panon biasa. Da panon jelema mah ningali nangan ukur anu sifatna kasar ungkul. Sarta puguh bentuk jeung jugrugna. Jadi sanajan jibolototkeun oge angger moal bisa awas kanu kararitu jiga anu lolong bonconong. Ningali tapi teu awas. Tah eta anu bahaya. Lantaran urang teu bisa ningali ka manehna. Sedengkeun manehna bisa awas ka urang. Sarta bisa nyaksian kana sakabeh tingkah laku jeung gerak-gerik urang sadaya. Tah kitu. Ceuk Bah Ukim nerangkeun panjang lebar sakumaha anu katingali ku panon batin. Lamun di lembur Cibubuay keur aya siluman anu campur baur jeung urang lembur. Janten aya siluman naon atuh di lembur teh Abah anu salaresna. Punten we abdi mah tumaros margi hoyong jelas. Ceuk Oding bari neuteub ka Bah Ukim. Yeuh Jang Oding. Namun teu salah titingalian panon Abah eta makhluk teh tayalian ti siluman kelong bodas. Tapi Abah oge can bisa mastikeun. Ngan lamun diperhatikeun tina bentukna mah memang ampir sarimbag jeung sabangsa kelong. Manehna teh ngabogaan jangjang. Matak bisa ngapung. Ceulina rancung, mata bolotot. Tah eta wujud anu sabenerna mah. Tapi anu katingali ku urang lembur mah teu kitu. Lantaran manehna bisa salin jinis mindah rupa. Sarata bisa ngarupakeun saha bae jeung naon bae sakumaha anu dipikahayang. Nya cindeukna mah
Di lembur Cibubuai teh kiwari keur aya juri ngiliwuri setan mindah rupa kelong newo-newo. Anu mangrupakeun saurang jalma. Tah manehna pinter bisa nipu. Sareta ngabobodo tenjo ka balareha. Bisa nyumput di nucaang sareta teka ciri ku urang. Tah sakitu keterangan ci Abah mah kumaha kaharati? Aduh, lamun kaya kieu mah. Lembur teh keur aya dina bahaya. Benar Jang RT. Samalah bisa disebut bahaya gede. Kajadian anu baheula jeung ayeuna teh raket pakuat kaitnya. Sabab masih keneh diakibatkeun ku eta makhluk samalah moal henteu bakal nambahan deui korban anu sejen. Kitu nurutkeun perhitungan Abah mah. Teras kedah kumaha atuh Abah supados tiasa nyegah eta kajadian? Nya keur nyegahnya mah jelas urang kudu bisa nyaho ka manehna. Pambicarana Bah? Nya carana mah titenan kaayaanna. Naha di antara sakitu lobana, naha aya salah saurang jalma anu beda jeung anu lian. Boh tina tingkah lakuna. Itu deui kadaharan jeung kabiasaanna anu disebut mahiwal beda jeung batur. Tah lamun geus sidih kanyahoan saha-sahana, gancang bejaan deui Abah. Keun ku Abah rek ditarekahan sangkan manehna daek nyingkah ti lembur. Samalah apan baheula oge kungsi ku Abah de titah kitu. Aduh, sasah lamun kitu mah Abah. Janten kedah nitenan hiji-hijina jalma. Sedengkeun apan pangeusi lembur teh seueur. Sarta kumaha atuh nitenana. Da meureun kedah saurang-saurang. Sajabi ti kitu da salami ieu mah asana saurang oge taya. Urang lembur anu beda ti nu lian. Ceuk Mang Udung dititah kitu teh pugu bae ngarasa bingung da pugu atuh lain pagawean enteng-enteng ari kudu nitenan jalma saurang-urang mah. Anu matak Abah oge teu bisa mastikeun saha-sahanya. Sabab palaur bisi nyalahan kumaha lamun nuding kanu teu tuah teu dosa. Keke Abah tadi saur Abah. Di lembur teh aya juri ngiliwuri setan anu minda rupa jadi saurang jalma. Nah eta jalmi teh istri atanapi pamegat. Boga bae Abah keur samaparin keterangan anu langkung jelas. Yeuh Jang Oding. Nya lamun nurutkeun implengan Abah, eta siluman teh wujudna saurang awewe. Da kitu anu katingalina mah. Ngan hanjakal Abah teu bisa ningali kana rupana poek teu kaciri kawas aya nu ngahalangan. Sarata pangabisa Abah teu bisa nyembus nepi ka dinya. Oh, janten eta siluman teh mangrupa istri atuh pami kitu mah. Kitu Jang Oding. Eta siluman mangrupakeun awewe. Tapi awewe kajajaden. Lantaran ngan wujud warna hungkul siga awewe teh. Sabab anu sabenerna mah siluman kelong bodas manehna teh. Anu matak sok titenan. Nya awewe anu mana anu sakirana boga kabiasaan anu beda jeung anu lian. Titenan kadaharanna, tingkah pola jeung gerak-gerikna anu sakirana nyurigakeun. Tapi omat ulah geruh. Sabab bisi kanyahoan ku manehna. Jadi dina nalingakeunna kudu rerencepan. Aduh, bener-bener susah atuh lamun kieu mah. Margi di lembur teh pabalatak anu namina istri mah. Lamun kudu dititenan hiji-hiji geus pasti bakal riweuh ieu mah. Jeung deui kumaha nitenanana. Da meureun lamun hoyong terang kana bedana tangtu kudu tuluy ditalingakeun. Leuheung basa lamun anu ditalingakeun teh pareng bener awewe kajajaden. Tapi kumaha lamun lain? Bisa-bisa dicarekan sigana mah lantaran geus pasti asa kaganggu. Samalah teu mustahil bakal nyangka nu lain-lain.
Ceuk Oding teburu ngarasa bingung da pugu berat ari kudu nitenan awewe saurang-urang nama. Kawan tu loba awewe di lebur teh lain ukur hiji dua. Bener Jang Oding, bingung lamun kaya kieu mah nya. Tembal Pak RT sarua ngarasa bingung. Punten Abah. Manawi atuh aya jalan sejen anu langkung enteng, terus terang matak bingung pamikeu mah ya. Ceuk Mang Udung bari neuteup ka Abah Ukim anu katempo keur ngahuleng. Anu matak bingung Abah oge dinya hal ieu mah. Lantaran teu bisa mere keterangan anu leuwih ti kitu. Sabab ilmu Abah teu mampu nembus nepi ka palebah dinya. Sarata Abah teu bisa mastikeun ciri-cirina awewe kajajaden. Sabab eta siluman geus pasti lain siluman atah-atah matak bisa kitu oge. Nya sajaba ti kitu pasti aya jalma sejen anu bisa ngabantu di satu kangeunannya. Sarata mampu nyiptakeun lalangse anu tangtuna moal bisa gampang kabuka ku sing saha bae. Nya kecuali lamun aya salah saurang jalma anu luhur ilmuna sarata jember pangabisanya pangpangna anu ngarti dina ilmu agama. Bersih hatena, taat ngajalankeun ibadahna tur hade akhlaknya. Tah eta jalma pasti bakal bisa ningali ka eta siluman. Atawa manehna bakal bisa ngarasakeun geterna anu beda tembus kana batinna anu seukeut. Tah kitu. Tapi kira-kira naha aya di lembur jalma anu kitu atawa eueuh. Ceuk Bah Ukim nyaritana daria pisan samalah tuluy rutret kanu araya di dinya. Aduh kumaha atuh darupina teu aya jalmi anu nembe disebatkeun ku Abah mah. Margi datos kasaksian urang lembur masa dayana nya biasa bae walatra. Teu aya anu kasebat luhur ku ilmu jembar katiasa. Komo deui dina hal ibadah malolobana kalah belang bentong. Keur daek-daeknya keur henteu mah henteu. Tapi aya eta oge palebe anu rada ngartos mah. Mung darupina mah teu acan dugi ka palebah dinya sanaos tos sepuh oge. Samalih ayeuna mah palebe tos teu tiasa angkat-angkatan tebih margi teu kiat di perjalanan. Numawi abdi ka dieu oge teu kantos diajak tadi teh margi hawatos tos sepuh. Walon Pak RT nerangkeun ngeunaan palebe anu ayeuna mah kayana teh geus kolot sarta jarang udar-idar ka mamana. Da pugu geus teu kuat di perjalanan. Nya cang tue geus kolot palebe mah. Lantaran umurnya oge teu geuseuh jauh jeung Abah. Jadi geus pasti kayaanna sarua. Arisa terasna kedah kumaha atuh tindakan abdi Abah. Margi abdi teh ngaraos hariwang bilih enjing pageto aya deui korban anu sanes. Tanya Pak RT daria pisan hayang menang jawaban anu pasti ti Bah Ukim. Nya ari keur sementara waktu mah Pak RT jeung sakumnya urang lembur. Wayahna we ulah balanga. Sakabehna kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikat. Urang lembur carek ulah loba anu ngulampreng dina wanci peuting salian ceronda. Tah ari ronda omat sakabehna kudu waspada. Lamun ngeder ulah injit sorangan sarta ulah gampang kaolo kabobodo tenjo ku cicingalian. Komo deui lamun ningali saurang awewe anu geulis ngulampreng lain wayah. Mangka hade kudu waspada. Sabab bisa jadi manehna lain manusia. Jeung deui kudu inget kana caritaan Abah. Lamun siluman anu ayeuna mah tuh di lembur teh wujudna saurang awewe. Tapi awewe kajajaden anu matak. Sararea kudu waspada. Komo deui anu boga tugas ngaronda ulah ngidar sorangan. Ngarah lamun ayana naon bisa silih tulungan. Sarata bisa gancang ngabejaan batur. Tah kitu pepeling ti Abah. Pejakeun kanu sejen ngarah sararea waspada.
Abah, nah ayeuna teu tiasa saupamina mayunan deui eta setan sapertos kapungkur. Apan geuning ku Abah mah tiasa diperuhkeun harita teh. Ceuk Pak RT bari neuteup ka Abah Ukim hatena kacida miharep. Lamun si Abah baris bisa mere pitulung kawas baheula yang hareupan deui eta siluman. Aduh hampura yang eres teh. Nya kawasna ku ayeuna mah Abah teh geus moal bisa lamun kudu yang hareupan eta setan. Apan Abah teh ayeuna mah geus kolot. Tanaga geus ngurangan secara 10 tahun anu katukang Abah kuat keneh. Apan hayang kacai oge ku ayeuna mah Abah teh dianteur ku incu da sieun labuh. Jadi boro-boro yang hareupan eta setan. Tapi sok sanajan kitu Abah moal cicingeun. Samalah sabisa-bisa tang tu bakal ngabantu kana kasusah ujang. Ku cara Abah rek ngimpleng deui kaayaan eta setan. Nah manehna teh saha anu sabenernya? Di mana asal tempat padumukana? Naon anu jadi kelemahannya? Lantaran lamun urang hayang meruhkeun eta siluman, kudu bisa nganyahoankeun heula kelemahannya. Tah lamun eta geus kanyahoan, tangtuna urang bakal bisa meruhkeun manehna. Tah kitu Jang RT kumaha kaharti? Sumuhun kahartos Abah pamikir mah sanes pada melan enteng atuh. Nyawayahna we atuh kudu sing sabar. Coba sang hareupan ieu kajadian ku kasabaran. Ulah poho muntang tulung ka Pangeran anu Maha Kawasa. Sangkan sararea aya dina panang tayungan anjeunna. Tah kitu we ti Abah mah. Omat sararea kudu bisa ngajaga diri ulah balangah. Ulah gampang kabobodo tenjo kunu teu pararuguh. Ngarah teu kabawa ku sakaba-kaba. Deketkeun diri urang salilanya ka Nu Maha Kawasa. Sok geura insyaallah moal lila deui oge. Ieu pasoalan bakal aya jalan kaluarnya. Sumuhun mangga atuh Abah pamikitu mah sagala piwejang Abah bade diestokeun. Atuh nuhun Abah kana bantosana. Sami-sami Jang RT. Hampuranya Abah ti lain embung nulungan leuwih ti kitu. Ngan terus terang Abah teh teu mampu. Tapi sanajan kitu Abah oge moal cicingeun. Sabisa-bisa Abah rek nyangan cara pikeun manggihan kelemahan eta siluman. Ngarah urang bisa meruhkeun manehna. Sakalian ngabinasakeun lamun bisa mah. Ngarah teu ngaganggu deui. Ceuk Bah Ukim menta dihampura lantarannya Bah Ukim teu bisa mere pitulung anu leuwih ti kitu. Da puguh ku ayeuna mah kaayaanna geus kolot. Sumuhun hatu nuhun pisan Abah. Mugi Abah atuh salira Abah baris tiasa enggal mendakan kelemahanna eta setan. Supados kaayaan lembur aman sareng tentrem teu aya anu matak pikahariwangeun. Nya doakeun we ku sararea. Nya pamitos jelas kieu mah. Ayeuna abdi tiluan sejak permios we Abah. Nya menyirurusuhan teuing. Kelanan Jang RT apan can cai-cai acan tita tadi kala disuguhan ngobrol. Jeung deui ka mana di sini nya? Lain nyuguhan cai aya sama teh kala luas leos ka mana karep. Teu kedah Abah. Tos teu kedah ngarepotkeun margi hawatos ka nini. Sawios da tos cekap sakieu oge. Tah ayeuna mah abdi tiluan sejak permios. Atur nuhun pisan kana bantosana Abah. Ceuk Pak RT amitan ka Bah Ukim. Lantaran geus eueuh deui anu rek ditanyakeun. Nya pek bae atuh ari rek marurang mah. Bral bae ka ditu sing salamet di perjalanan. Tah engke lamun Abah geus meunang ilapat anu haje, kajeun jauh oge Abah rek maksakeun datang ka ditu. Atur nuhun Abah, mangga diantos kasumpinganna. Mangga atuh permios Abah. Di kantun linggih ku abdi. Hapunten we unggal ka dieu teh mung sakadar ngarepotkeun hungkul. Ceuk Pak RT solongkrong ngajak sasalaman bari ngeupelan duit keur si Abah.
Sumuhun abdi oge sejak permios Abah mangga di kantun. Ceuk Oding solongkrong munjungan kitu deui Mang Udung. Beral kade torek marulang mah kade sing inget kanya papatah ti abahnya. Sangkan sararea kudu waspada. Sumuhun mangga Abah mangga permios. Ceuk Mang Udung amitan. Nuju angkat ka mana ari nini? Siganya keur udar dari sini ni mah matak ti tadi teu emol-emol. Sok kade tu ari rek marulang mah bisi kaburu sore. Sumuhun mangga atuh Abah permios. Ceuk Pak RT amitan. Nya sanggeus kitu mah jung tiluanana rangtung kitu deui Bah Ukim terus muru kana panto. Jurut turun kaburuan anu saterus namah Pak RT, Oding jeung Mang Udung kenceling ari ditinggalkeun eta imah. Dijajabkeun ku Bah Ukim nepi kaburuan. Sanggeusna Pak RT jeung baturna teu kaciri, Bah Ukim gewat asup deui ka jero imah kebat ka tukang rek diangan sinini anu ti tadi teu katingali. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula Bah Ukim insya Allah kahareup baris kasamper deui. Tah ayeuna urang nyaritakeun deui Pak RT, Oding jeung Mang Udung anu tiluana keur laleumpang sarata teu sakumaha dilageus anjog deui ka sisi jalan. Palebadinya aya warung anu tadi di pihapean mobil. Sup tiluana ka jero warung gek dariuk dina bangku. Kaparengan warung keur sepi taya jalma sejen. Dekul jarajan heula da pugu lapar. Rengse jajan cereng dibayar. Satuluyna amitan kasih bibi anu boga warung. Tepoho nganuhunkeun kasih bibi anu geus di pihapean mobil. Geus kitu teu meuceunan waktu tiluana naraek kana mobil. Gerung mobil dihirupan geleuyeng maju lalaunan da teu bisa gancang. Lantaran jalan desa anu diliwatan garinju loba anu ngalogak. Pak RT, kumaha pilampaheun urang lamun geus kieu? Tete lagening aya siluman anu matak kabahayakeun di lemur urang teh. Ta eta siluman cenah wujudna saurang awewe. Tapi awewe anu mana? Atuh da loba anu ngaran awewe teh. Tangtu bakal hese ngabedakeunna. Beuk matak jadi bingung kaya kieu mah. Ceuk Mang Udung ngajak ngobrol bari nyupiran. Anu matak sarua bingung kuring sorangan oge Mang Udung. Ari kudu nitenan awewe saurang-saurangna matang tu hese. Sabab eueuh tanda jeung cirina nu pasti. Da bener loba awewe teh. Aya awewe kolot, aya awewe ngora, aya barudak awewe, aya anu anyar, aya anu heubeul. Aya urang lembur asli, anu asli Cibubuay. Tapi apan loba oge awewe anyar anu daratang ngumbara di lembur urang. Walon Pak RT bari mencetan tarang sorangan. Kawasna masirahna karasa lieur. Jadi mata lieur kana sirah ieu mah nya. Mata kuring mencetan tarang oge lieur sirah teh. Atuh da balas mikiran teuing ieu pasoalan. Nyawayahna we atuh Pak RT lieur-lieur oge kudu dipikiran. Sabab lamun teu dipikiran ku Pak RT rek kusaha. Nyadina hal ieu mah kudu dipikiran ku sararea atuh. Sabab ieu pasoalan teh pasoalan gede. Sarta moal cukup lamun kudu dipikiran ku sorangan. Kumaha lamun urang meta tulung ka Pakobo? Nyata ya salahna menta bantuan ka Pakobo oge. Tapi Pakobo mah paling oge bakal nitasangkan urang lapor kanu berwajib. Sedengkeun ieu pasoalan lain urusan anu berwajib ieu mah. Da aya sangkut pautna jeung setan siluman. Tah kira-kira na percayaeun atawa boal? Tanya Mang Udung bari ngareret ka Pak RT jeung Oding anu diuk gigireun. Da eta duka teuing atuh. Bisa percaya, bisa oge henteu. Lantaran da teu gampang lamun kudu percaya kana hal anu kawas kieu mah. Da sifatna goib.
Komo deui lamun disebutkeun anu maot ti lembur urang teh maot alatan dibinasa ku awewe kajajaden. Buah-buah kalah matak diseungseurikeun. Moal buah disebut ngalindur urang teh ku pakubo. Terus kumaha atuh Pak RT? Teuing atuh ke mikir heula. Kumaha ari nurutkeun Jang Oding? Tong jempe bae atuh Jang, bantuan mikir yo. Sigana otak Pak RT keur mintul teu bisa mikir nepi ka dinya. Ceuk Mang Udung ngareret ka Oding anu ti tadi jempe bae teu milu ngomong. Hari Mang Udung, puguh jempe teh apan keur mikir ieu teh. Walon Oding bari ngareret ka Mang Udung anu keur nyupiran. Geus aya anu kapikir atawa acan? Ya komo we atuh. Naon cing atuh sok omongkeun. Kieu Mang, kitu deui Pak RT. Nurutkeun keterangan tiba Ukim, di lembur urang teh aya siluman anu mangrupakeun wujud saurang awewe. Tapi teuing saha-sahana sabab taya cirina nu pasti. Tapi sanajan kitu kuring beut ngerasa curiga ka hiji awewe. Walon Oding nyaritana daria pisan. Tah. Saha awewe anu dicuriga ku Jang Oding teh? Nya Jang, saha awewena? Ceuk Mang Udung jeung Pak RT pilih genti tumanya, sabab panasaran hayang nyaho. Tapi ieu mah kakarasangkaan kuringnya Mang. Atulah wakaloba omong. Komo bari jeung diucah Aceh kanulian mah. Sabab palaur bisi nyalahan. Dangarana oge kakarasangkaan jadi acan tangtu bener. Ari sabab kuring apan can meunang bukti anu pasti. Ngarti Mang oge dina hal eta mah. Tangtu moal loba omong kanulian. Ieu mah ngan ukur urang we tiluaneun. Nya bener keur urang tiluan. Tapi saha Jang Oding jalmana anu dicuriga teh? Cing pok keuat bejakeun sabab panasaran hayang nyaho. Ceuk Pak RT teu sabar hayang geura nyaho naha saha kira-kirana awewe anu harita dicuriga ku Oding jadi awewe kajajaden. Ceuk kuring mah Nyi Sawitri, pamajikan Sarkum. Walon Oding boga sangkaan ka Nyi Sawitri. Nyi Sawitri? Pangna kitu naha geus manggih buktina Ujang? Tanya Pak RT tarangna kerung. Yari manggihan buktina mah acan Pak RT. Apan kakarasangkaan. Naon pang nanyangka ka Nyi Sawitri? Nya bener Jang. Nya bener naon Jang Oding? Pang nanyangka ka Nyi Sawitri. Lantaran kudu aya alesana eta teh ulah gagabah sarta nyangka teu puguh. Nya komo we atuh aya alesana Mamang. Mata kuring ngomong kitu oge. Tapi teuing ari bener jeung henteu mah. Naon alesana? Tanya Pak RT hatena beuki panasaran. Kieu Pak RT. Nyi Sawitri teh saurang awewe rupana geulis. Tah tisaprak manehna datang ka lembur urang 10 tahun leuwih anu katukang. Apan rupa jeung tangtungana teh geus kitu geulis herang mencrang. Da memang bener geulis herang mencrang. Samalah lamun randa mah. Mang oge daek ka manehna. Ceuk Mang Udung bari seuri da puguh bener dina kitu nama. Rek saha atuh lalaki anu moal kabita ku Nyi Sawitri anu sakitu geulisna hese neangan tandingna. Nya komo we atuh daek mah. Samalah Pak RT oge pasti daek sikeuna mah. Nya kasup kuring oge sarua lah lalaki mah darasap atuh ari ningali anu geulis siga kitu mah. Tapi da moal daekeun manehna mah. Geus tong bari heureuy teruskeun nyaritana anu daria ulah ka mana wae. Saterusna kieu Pak RT. Tisaprak Nyi Sawitri datang ke lembur urang. Sok sidikeun rupa jeung tangtungana. Naha aya anu beda atawa henteu? Nya ari ceuk kuring mah henteu ah. Saeutik oge taya bedana. Angger bae kawas kitu siga baheula anyaran datang ke lembur urang. Bener ceuk kuring oge kitu Mang. Tapi kumaha ari nurutkeun Pak RT?
Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.